Masak yang buka puasa niatna tilu menu ari pek teh jadi kolaborasi. Saacan masak anu pokokna ayeuna rek nyieun heula gorengan bala-bala jeung gehu. Dipikir-pikir mah hoream nyieun gorengan dua rupa, kudu ngadonan gehu, kudu ngadonan bala-bala, akhirna mah dihijikeun jadi we balahu. Heukeun bae lah nu penting mah ulah boloho we nya. Adonanna mah siga biasa we urang nyieun bala-bala ngan ke di tengah-tengahna make tahu. Tahuna teh tong poho digoreng heula, ulah teu digoreng lamun teu digoreng heueuh kitu sok malalocon, besti pas digoreng teh ke teh ragragan. Ari digoreng heula mah sing nepikeun ka garing engke teh narempel dina gehu teh dina bala-bala teh moal cara roplok. Euy poho ieu minyakna tiis keneh geus diasupkeun atuh lila nya garingna. Tuh caritana mah geus anggeus we geus asak si tahu geus gararing ayeuna urang gorengkeun si bala-balana. Dibuleun dibuntel di jero si tahunana teh buntel ku adonan bala-bala gorengkeun we. Tong gede teuing seuneuna nu penting minyak geus panas tiiskeun we tiiskeun leutikan komporna. Heueuh diganggang kitu make minyak leutik make minyak leutik aing mah balelol wae ngomong teh besti make seuneu leutik. Tuh kot gararede geuningannya ayeuna urang balik-balikeun ieu mah wareg jigana teh nya buka puasa make gehu segede kieu. Lain gehu kita ngari gehu mah pantoge jeung tahu ieu mah balahu bala-bala jeung tahu. Tuh kot gareulis kieu tingali besti ieu mah geus teu kuat aing mah nungguan adan teh. Ngeunahna mah dicocolkeun kana rendos cengek ngan heueuh teu wasa ari buka puasa mah. Boga terong ungu kot malalentung panjang higa tanuk doma ieu teh tuh besti urang jieun heula balado. Urang siksikan heula ayeuna terongna sing laleutik we lah da ieuna na ge leutik deui teu bisa dibelah dua. Ari niat mah ieu teh rek nyieun balado terong rek ngagoreng tempe rek ngadadar endog. Lantaran hoream kudu jadi 3 kali masak ieu teh akhirna mah dihijikeun we kabeh besti dibaladokeun. Urang lobaan we cabe keritingna ngarah lekoh kitu ieu teh beku deui diteuneun dina freezer besti biasa we ari ibu-ibu mah manghin nu murah teh buru-buru nyetok. Sok diteuneun dina freezer ngarah naon ngarah seger kuat sabaraha bulan oge malot buruk dina freezer mah besti ngan lamun dikaluarkeun kudu buru-buru diasakan langsung layu. Lamun teu disimpen dina freezer mah ieu teh sok baruruk besti saminggu paling kuatna teh. Tuh tadi teh geus dikulubkeun si endogna teh ayeuna urang goreng heula ngarah naon digoreng heula teh cenah heueuh ngarah napel kitu si bumbuna teh nya lamun teu digoreng heula mah sok bumbuna teh jeung nu teu napel kitu besti bumbu-bumbu nog borodas. Tah ieu pang babarina nya si bumbuna teh uyah we pecin gula. Lamun geus karasa bumbuna karek we ayeuna gebruskeun tinggal ngagalokeun we teh kudu lila da geus digorengan kabeh aya tempe endog terong geus digoreng kabeh tinggal ngagolah galeh besti. Tuh pan ieu teh si tempe endog jeung terong teh jadi berkolaborasi gitu besti satu menu. Kieu we keur segala hoream malah masak gebras gebrus nu penting mah ngeunah besti. Cik teh bakal ngeunah ieu mah buka puasa teh nya seger kieu tinggal jeung balado terong make endog make tempe ditambah ku bala-bala tadi balahu lain bala-bala. Sarua keneh itu oge gorengan teh berkolaborasi deui antara bala-bala jeung gehu jadi balahu. Tingali ieu sigana mun make teri nya besti ngeunah jigana teh teri leutik atawa teri nu galede. Ari keur masak pakot nafsu teh jiga nu bakal ngeunah cik teh ieu teh dilobaan hayamna endogna ge tadi teh kot dilobaan ari pas ngadahar mah hiji ge wareg geuningan. Kitu nu keur puasa masok nafsu ti heula rek nyieun bala-bala ge tadi rek nyieun 10 cekeng teh untung sadar di tengah-tengah teh 7 we bisi wareg teh heueuh ngadahar hiji oge meuni kot seubeuh ieu teh besti da semek badag heueuh balahuna teh. Matak heueuh mun keur puasa tong segala dijieun tong segala dibeuli eta teh gelap mata dina prakna mah saeutik